itu. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ustaz. Haram naon ya. Pengawasan aya kenang aya kacapi haram ya. Waduh, ya Ustaz Adnan merenya. Aduh saha cenah. Haram, astagfirullahaladzim. Ieu jeung naon aya lalakuan kieu? Haram ya. Hei, haram. Liren. Aduh. Ya Ustaz ieu. Ustaz Haram, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ngaos. Nabuh ulah dicampur adukan. Waktu ku kecil aku gagal. Astagfirullahaladzim. Ku sedih sakit pikiran. Atuh, ieu Ustaz ieu malebuh Yuni atuh. Aduh. Tong dihoroyan we. Liren heula sekedap, liren heula. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Isyaratkan istighfar. Allah. Ulah begitu teh haram. Waktu ku kecil aku gagal. Ku sedih sakit pikiran. Waktu ku Wes, kalah urun atuh geunahun eta. Haram. Ustad mah ongko haram tapi dipigawe. Ai ka batur kudu migawe manehna teu kumaha ieu teh. Ya, ai Ustad jelas Ustad nya tuh Ustad geus make karpus dieu. Manya Ustad datang teu make assalamualaikum. Assalamualaikum heula. Waalaikumsalam. Ieu mah Ustad, ieu teh tukang seni teh boh tukang son, tukang tena bos sadayana oge eta teh keur ikhtiar pikeun melaan anak pamajikan. Ayeuna sabab naon harakat derajat martabat seorang laki-laki itu adalah mengusahakan dan menafkahi anak pamajikanna. Ayeuna kumaha sok ayeuna lamun ku ustad diharamkeun tuluy weh ngajaga teh jarana di bangsat. Rek saha nu tanggung jawab? Sok atuh ngomong atuh.